itu di Indonesia itu Gus Karar itu dengan jelas lah seperti eta lah. Nah, ieu likuli umatin ajal Al-Qur'an ieu jelas geus sabaraha kali ganti di urang teh ti zaman baheula Indonesia maja panderi lantaran urang mah kapan tata dina ge eueuh tenggelam muncul jadilah sebuah negara Atlantik. Nah ti dinya lah timbullah kerajaan. Wow, dasar kerajaan atuh macem-macem di urang mah segala empos indok dan lain sebagainya. Turun kitu Raden Patah Sunan Rahmat dibombardir, jayalah Islam likulli ummatin ajal, masa nu itu selesai. Gantilah ku masa kejayaan Islam dipimpin ku Raden Patah, Wali Sanga bergerak likulli ummatin ajal, selesai masa eta. Ganti ku ke Belanda wali, oh Belanda 300 tahun di urang teh, Belanda selesai likulli ummatin ajal. Ganti masa kejayaan Indonesia dipimpin ku Bung Karno, lanjutkan ku Bung Harto, lanjutkan deui ku Bung Gus Dur, lanjutkan ku Bung Mega. Mbah tuh Mega mah. Lanjutkan sakedeung ku BJ Habibie. Wey, Indonesia hampir sirna. Berangkat jada ke Jerman deui. Tidak layak saya jadi presiden, cak BJ Habibie. Kenapa? Terlalu besar kursi dibandingkan dengan badan saya. Akhirnya balik hari itu. Dilanjutkan terus ka dia ku SBY, dilanjutkan deui ku Ari ku Jokowi. Aya masa-masana likulli ummatin ajal. Iya, teh emang urang mah masana kos kieu, wallahu alam matas Jokowi kumaha. Walikulli ummatin ajal. Baheula memeh Kangjeng Nabi masana masa jahiliyah jol Kangjeng Nabi dibombardir ku Kangjeng Nabi dunia geger kabeh. Likulli ummatin ajal, selesai masa jahiliyah diganti ku masa Kangjeng Nabi. Masa Kangjeng Nabi teh khairul qurun qurni. Yalihi sahabat tabiin atba tabiin. Tidinya lah rapor mulai timbul deui Yahudi likulli ummatin ajal. Tidinya Islam bangkit kembali likulli ummatin ajal, dunia eta teh kuari Kristen terus jeung Yahudi likulli ummatin ajal. Wallahu a'lam. Nu mantak ajal eta teh orang-orang tertentu geus dibere nyaho ku Gusti Allah. Ku Gusti Allah seperti Kangjeng Rasul, sayati bakal datang. Urang mun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi anu boga yabat anu sayati zamanun. Tinggal macaan bae bakal terjadi anu. Begitu dibaca boro-boro nanon is bae geus ayat sayati zamanun. Bakal ayat 7 bendera la ilaha illallah, benderana hideung sarua kabeh tapi jahat nu genep nu hiji nu bener. Bakal diceritakeun ku Kangjeng Nabi nu hiji nu bakal mawa kekhalifahan anu bakal dijunjung menunggu kedatangan Mahdi. Ngameme eta bakal aya bendera-bendera anu sarupa anu jahat, siapapun bakal dibunuh. Teu nyaho eta Yahudi, teu nyaho eta Kristen, teu nyaho eta Islam, bunuh bae. Hampir mirip ISIS. Ya Allah ya Rabbi, tuh kan ISIS teh naon eta ISIS? ISIS teh istri santri. Mal dibejakeun geus ka ditu kan. Nah, likulli ummatin ajal. Kuari urang trek datang ka ajal kuari wallahu a'lam sabada urang. Nu dijelaskeun di dieu maksudna naon? Sing hade Muhammad nuku aing diharamkan perzinahan ma zahara minha wa ma batan. Nuku aing diharamkan berbagai permaksiatan, nuku aing diharamkan berbagai kezaliman, nuku aing diharamkan kamusikan, nuku aing diharamkan yen hukum semena-mena lamun eta dilaksanakan tunggu tanggal maena. Awas likulli ummatin ajal, aya masana masa hancur satungtung nu bangkit di umat maneh. Sauntung-tung anu bergerak di umat, celaka umat bakal nyampe ka ajal masa-masa anu cilaka. Urang kuari masa demokrasi, masa nu teu jelas kuari, masa nu hese jang berlindung deka mana urang berlindung urang ka kepolisian geus gideg ti heula berlindung urang ka ABRI geus gideg ti heula berlindung urang ka DPR geus nyaho kos karari itu watek-watek DPR teh.
berlindung teh ka mana ya sulit perlindungan ajal masa na kos kieu wallahu alam bakal sabar tahun ti masa Bung Karno bae ge peralihan masa Bung Karno ka Pak Harto geus lain deui masa nu baheula mah asa ku damai lantaran dipimpin ku Bung Karno gubernurna kiai bupatina kiai RT jeung lurah-lurah teh dikumpulkeun ku bupati teh di pendopo supaya ngararaji di samping di pendopo kunjungan bupati ka unggal-unggal desa ngaji di zaman Bung Karno sakedeung cuma 5 tahun ganti ka belah dieuna bahan zaman Pak Harto nyieun lah repelita 25 tahun tidinya lah Indonesia berkembang sugan buahan ternyata murah kembang kebuahan-buahan aset-aset Indonesia teh nu dianggap jang masyarakat buahna ternyata dibawaan ke negeri batur ajal ita kos gitu di masa urang ndeu kumaha ge meunang Gusti Allah hakikat nama ngan nu jadi sabab nama urang berbicara kudrat ti Gusti Allah berbicara hikmah urang sebab berarti kuari urang tah masa urang kuari silakan untuk bergerak apa henteu maksudna untuk memperbaiki bangsa bidang agama bidang politik bidang ekonomi silakan kumaha urang aya ajal-ajalna likulli ummatin ajal lamun maneh terus-terusan ngalaksanakeun nu tadi persinahan dilaksanakeun permaksiatan dilaksanakeun nu diharamkeun teh dilaksanakeun ajal maneh cilaka ujianna siksa ku aing mangkani lamun geus datang ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما ta'lamun Allah alam bimaradi kul mutasira Muhammadin lafadin lama haramang pasideng haram kena bisa pepangeran insul al-fawaisa ing pirang-pirang kang al-kabair tegese pirang-pirang dosa gede kazina kaya zina mazhar tegese barang kang lahir ya mamina saking fawaisu ma batat an barangkang samarya mae jahra wasir tegese ngedenge fawais dan samare fawais wal isma lan dosa al maksiat tegese maksiat wal bagialan nacupalan nasina tasa manusia bighayri kalawan orangana haqq wa zulmu tawiya bagi ku zulmu zalim wa antusikulan yang tanya kudakan siaga babilahi Allah malam yunazilin barang kang orang nurunkan ya Allah bi kalawan mabi syirki kalawan kudakan ma sultanan ing hujah-hujatan tegese hujawan takululan yang tangucap siaga bi Allah ingat Allah mala ta'lamun ing barang kang orang waru siaga beminta rimi malam yuharim sakika haramkeun barang kang orang haramkeun ya Allah wa ghairilan lian tarimi malam yuharim wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun
wallahu a'lam bimuradi wa likulli ummatin lan iku tetep gaduh saban-saban umat ajalun utai masa mudatun tegese masa fa iza jaa ajaluhum maka tatkala teka apa ajaluhum ajal ya umat la yastaghiruna maka waranana minari mangari ya umat kabeh anu saking ajal sataning dalam sawaktu wala yastaq di munana anding ini ya umat kabeh alinya tase ajal alaihi ingat tase ajal sakumaha kamari bahwa Yahudi musyrikin sangeunah nganyananjeun hukum teh pakaian anu ku Gusti Allah dihalalkeun diharamkeun ku manehanana daharan kadaharan nu dihalalkeun ku Gusti Allah diharamkeun ku manehanana iyalah semena-mena nyananyeun hukum sangeunah na nafsuna bae tak siga ada hukum khitabullah al-muta'allam bi af'alil mukallaf dek ngaharamkeun dek ngahalalkeun sing hade mui ngaharamkeun rokok tanggung jawab di akhirat Kiai kababawa geus masyhur sama hukumna makruh elatna natsni deuleu gerageh di berbagai urayan-urayan ulama makruh wae ulah haju diharamkeun urusan nyana teu kabagian ulah haju ngepek kana hukum haram tuh sia mapan haju sareuri bae bangun kaharti teh kitu anu ngeri mah ieu kiai didatangan ku mui titah neangan dalil titah ngaharamkeun rokok ajunya neangan dalil celepuk barang dideuleu ya ya begitu saya di kitab lang bindahkeun aya praktek salah teh kumaha lain hukum rokok dipakai ngahukuman rokok kurang pati telak mutolaahna teh kiai dibeberkeun kunyana dengan bahasa hasyish sing ada bahasa Arab mah aya hasyish aya sisa aya tambak mentak tasawur heula deuk hukuman teh mentak kuari dijieun gambarna kanker di rokok wehey barang aya gambaran beuki mantep ngarokona sial jelema tah aja kurang eta pan aya gambaran mana tah coba buka begitu dibuka tuh jerona mau gambaran kan atuh sapira cangkang asana engke mah jerona di gambaran deh tetep bae teu bisa sambarangan artinya aing sieunan mah hati-hati pek bae hukum teu bisa gitu hati-hati mentak besi kungsi ngaharamkeun kiai dibeberkeun make tukilan atawa ceramah mending tobat ka Gusti Allah hampura Gusti atawa greget ka hiji kiai aju mungsang mangsing pedahnya na teu ngarokok kiai ngarokok aju diharamkeun dihareupeun kiai nu ngarokok ye tetep ekstrim ngarokok gitu teu bisa kitu hukum mah urusan nyana teu akur jeung nyana teu lain deui hukuman Allah sok aya pan kiai kos gitu aing teu ngarokok kiai itu ngarokok awas ku aing sia diberi sia ku aing hukum sakitu heran makruh bae. Adapun kaya hukum haram aya elat nu sejen lain deui al hukmu yaduru ma illati wujudan wa adam. Beda deui ke elat. Aslina bejakeun aslina ulah sok sambarangan. Ieu sambarangan ngahukum musyrikin Mekah baheula. Puguh make pakaian teh dimeunangkeun ku Gusti Allah.
sain sakadar menang bahkan nu necis nu bagus nu indah silakan satungtung niatna bagus bejakeun Muhammad qul man harrama zinatallah saha nu ngaharamkeun kana papayas ti Gusti Allah saha nu ngaharamkeun bedakeun ka musyrikin saha nu ngaharamkeun makanan sapi diharamkeun onta diharamkeun daging domba diharamkeun bedakeun qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisah bedakeun Muhammad kepada musyrikin ulah sok sangeunah-ngeunahna manahanana ngaharam-haramkeun pakaian ngaharam-ngaharamkeun makanan yo nu haram mah ieu Muhammad bedakeun qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wadaynu diharamkeun ku Gusti Allah mah ieu bejakeun ka musyrikin pasti Allah ngaharamkeun pangeran kaula ngaharamkeun hiji al-fawahish Aisyatun bawahis yete anu yatalaqu bil furud patula patalina jeung parji ne dosa gede nu patalina jeung parji zina di zaman baheula teh jahiliyah teh persinahan anu luar biasa ngan nyanaga tetep bae make etika di antara etikana kaum jahiliyah musyrikin teh sia hideuk zina mah silakeun bae endek pada ridho endek meuli silakeun bae ngan ulah di tempat anu rame kudu rada nyumput di kamar di leuweung di mana bae ulah hari nemrak mah lantaran aya nemrak mangke naon bedana jeung onta naon bedana jeung kuda naon bedana jeung embe aya keneh tanyana etika nu matak silahkeun cek musyrikin zina asal di tempat anu sunyi asal di tempat anu sepi ulah di tempat anu nembrak jadi nya ngameunangkeun kana zina etalah kaum jahiliyah musyrikin naudzubillah min zalik eta nu haram mah bejakeun Muhammad fahish zina mantak di dia dijelaskan ma zahara minha wa ma baton perzinahan nu diharamkeun ku Gusti Allah teh ma zahara baik perzinahan anu nembrak anu lahir kadeuleu ku mata di sisi jalan di huma di sawah kumaha hayangna bae baheula mah di zaman jahiliyah teh aya lalaki neuleuh awewe ditoel haju dayakeun haju bae morosotkeun androk mohara jasa teh mah lalaki morosotkeun calana digalong los kececes beres ya Allah eta sih jahiliyah kudu kos gitu teh wa ma baton jeung anu teu kadeuleuan jahroha wa sirroha tak baheula teh kos gitu mabat bejakeun ka musyrikin silah mah deuk nyata-nyata nembrak leuk terselubung atawa tempat sunyi haram eta nu haram mah kuari balik deui di Indonesia urang lamun nyaritakeun persinahan di Indonesia baheula mah di kota gede Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta kuari mah henteu kudu di Jakarta kuari mah lewat urang ka Cikupa di dinya aya Citra eta teh di dinya peranti transaksi namun hayang nu rada mahal kabelah ditu seetik aya tempatna lamun ngembrak mah di dinya mah cukup bae 50.000 di hutang bisa nah bahkan lamun tawar-tawar mah cukup 25.000 masyaallah wah rajas eta Citra belah dieu tah di kawasan di dinya teh urang deuk ka Pasar Kemis belok kiri eta ngaranna kawasan di dinya eta mah leuwih murah di dinya mah bisa 7.500
Aduh Gusti Allah aku presiden. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Di pasar Kemis terus kali itu belok di Picung lain Cilongok ngan lewat Cilongok. Didinya aya puri didinya tetah Masya Allah. Mata kuala geus laporan ke polisi wayahna Bapak polisi di dinya mah kudu disterilkeun supaya ulah aya nu ngalakukeun perzinahan laporkeun coba ka komandan ka Kapolsek. Alhamdulillah terus bae kunyana diideran aya mobil ngiuk-ngiuk kadeng eta berarti nya keur patrol. Kayak aya deh ngok berarti bener-bener keur patrolinya nanti aku lah ngerasa alhamdulillah horenganan polisi anu ngok-ngokan saya sok nyoba aya hiji polisi tuh guys gitu ndek kumaha ditangani encan nuti kontrakan salakina gawe nu ieu pamajikan anu digawe kuariman sip malam barang tah kuariman ditinggalkeun ieu pamajikan ieu salakina atuh kala luar sing kuciwas kajar deui kontrakan teh kos karar itu insyaallah Ki Haji nu bogana ge kabagian insyaallah aduh encan deui DPR emang kumaha gitu bala lender gitu cak hulu sia DPR teh emang kumaha gitu eta DPR Dewan Perwakilan Rakyat emang bala lener kieu ulah sok suuzon eta kan perwakilan urang ayo kahareup jeung aing wani kiai disumpah bahwa nyana teu bener lain wani-wani deh 150% pan bangun yakin amat ya lain yakin deui. Emang kiai nyaho apa kumaha sih? Kieu sok kitu ieu kan negara ieu. Sok kitu kiai, ndek kitu bae. Di mana coba kiai nyahona? Cek jangan lemah teu nyaho meureun satu ketika make kumis palsu, make kacamata hideung, make pet hideung, make lepis, terus make sepatu hideung, make kaos hideung, teu nyahoeun batur pajar juri aing lempang kabar barbana bal bejakeun rokok biasa ganja nu bener kiai rupana kos ganja padahal mah eta mah papir doang enang meuli di Garut jeung male-malena sagalian ku batur mah pajar ganja barang di deukeutan ku babaturan pan mah hangit atuh bakona meunang meuli ditimbang di Cibatu di ditu nah kanyaoan beungeutna ieu satu ketika aya deui bardu ditutung nu di ketol teh ka ditu aya asup ka dinya ulah sok ngabohong ge emang kumaha gitu di dinya aya sababar HPNS gagah jasa make kaos oke waduh stil dan luar biasa wow aja ditanya tuh biasa bae lain lalaga kok kiai kikituan tugas bakal lagi emang ada orang gitu pokoknya mau bahasa marah ke dibikin kanyawan kartu kula boga kula bawa ke kartu paranti asup kadinya kula mah gratis asup kadinya mantap kadang-kadang juga awewe loba di dieu masalah nyaho jasa camat aya sababaraha urang nyaho jasa pokokna mah lurah orang tong kaprah sama lurah hambalaya neker carita nu mantak kudu dijelaskeun ngomong besi pajar bohong dipoto ku kula aya foto nagara DPR si eta raya wah coba aya ngabuktikeun datangan empat mata bae
mayar sia sapi hiji ka aing. Kerusakan di Indonesia lain lalagaan. Urang baheula nyaritakeun zaman jahiliyah musyrikin baheula anu tertera di Al-Qur'anul Karim kita dibejakeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang. Gul Muhammad bejakeun. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Perzinahan tah anu diharamkeun ku pangeran mah bejakeun. Baik perzinahan anu lembek ma dhahara minha wa ma batan nu terselubung. Baheula kunaon kuari kejadian di negara urang ya Karim geus pugu bangsa karyawan jeung karyawati lain lalagaan budak sakola ti SMP datang ka SMA terus ka ditu emang kumaha kitu kuari pejabat lain lalagaan geus pugu konglomerat mah ya Allah ya Rabbi ai caritaan sincek memang ku sincina ge dimeunangkeun ieu sinci ge ngomong kieu cek atau jajan ke sono ke hotel kalau pengen jajal mah udah nggak apa-apa yang penting jangan kawin lagi jangan kayak si Haji cek ngomong gitu si Haji mah kawin lagi keseneng katanya cek udah jajan aja ke sono banyak tuh sono apem cincin ngomong kos gitu aika sincek apa sih mantak tak eta hotel teh peranti sincek nah aya deui sincek berangkat ke hotel supir lagi pan ditawaran supir lama pan ngaran aja si Mukmin lu pengen ya nggak apa-apa tuh kalau gratis mah ya udah sih hotel nomor sekian sekali 2 kali mah diajak iya lu mah jangan sama gua tuh kan lu mah anak buah iya udah yang penting lu mah ada lubangnya aja menyon kayak apa ya udah ya mah gratis ini sial jasa kan eta sekali 2 kali katilu kali mah nyana inget ke anak pemajikan kok bos udah saya mah uangnya aja ntar cari sendiri maksudnya nyana nek dicokot duit malah yang memualah ndek ye banyak nama di mobil inget ke anak pemajikan deres apa takos itu sanggesa seubet tapi gitu babaturan emang aing teh nyaho atuh nyaho jasa kos urusan kos kitu mah geus ari kantong aing kabeh teu karusakan supir diajak, babaturan diajak. Masya Allah Karim. Ini Indonesia mayoritas Islam. Aya bupatihan, aya gubernuran di DPR, aya kiaian di Golkar kan. Tadi kok bahas tanggung jawab. Kula bae geus di imah bae nyaho kok komo nyana. Cenah aing mah teu nyaho di DPR bae dihitutan ku aing sia teh blekok. Aing geus di imah bae nyaho. Komo sia. Ente cenah imal lillahi ta'ala Allahu akbar bukan itu na bohong horeng sia geus nembrak ieu mah perzinahan di urang teh komo sanggeus teh aya HP mah weh masyaallah kula kiai nu zinah nyaho kiai nu zinah nyaho lain lalagaan wah cenah kiai sok nyanyahoanan lain nyanyahoan nyaho jasa di belah mana di daerah Sepatan aya kiai coba omongkeun ngaranna koreksi meureun moal nyaho dari kiai terus dikiaikeun biasa mun nyana ngadengekeun muring ka bulu nyana belah raja ya dari kiai zina biasa nyaho tuh kiai nyaho bae ieu teh rahasia pribadi teh perusahaan teh mah Ibang lalagaan emang kieu perzinahan teh lain lalagaan geus puguh ieu mah pejabat bang geus puguh kitu bangsa kaum lemah pengusaha mah kiai urang menyaritakeun anak-anak muda-mudi mah teh mah ABG atuh teh bang geus dararani teh mah kos kitu ieu mah kiai kiai cenah ulah sok nyanyahoanan endek nyanyahoanan bae mah aing mah nyanyahoanan bae sebab wani mah nya ngomong di haleupun jelema ieu lobaan bohong nyaho jasa eta nyahoan aing ti mana loba rahasia nyaho bae pokona mah ya Allah ieu mah keur carita karusakan anak lain lalaga Masya Allah tah baheula mah musyrikin bejakeun tak kuari tah ma dhahara minha wa ma batan mantap kadang-kadang mah osok ngerengis rempan amat ieu sih kumaha lamun ku Allah disiksa
Antaran geus sumarambah jasa ieu persinahan teh lain lalaga. Masyaallah kan. Kuari mah geus tarolah urang mah geus kolot, geus deukeut ka hareup. Urang mah ngadoakeun ka anak, urang boga anak daek ngaji, salamet tina perzinahan jeung mabok jeung judi, geus sorga jasa ieu. Di akhir zaman kuari ieu boga anak daek ngaji, nyana teu mabok, teu zina, teu judi, geus eta mah sorga bagi sakitu geus. Lain lalagaan teh mah geus lantaran naon? Perzinahan pohara jasa. Bejakeun Muhammad tah nu haram eta hiji. Nomor kedua wal isma masyaq. Permasiatan mulai mabok judi lain lalagaan kuari carita mabok baheula mah di Jakarta carita mabok teh di kota-kota besar kuari mah dihandapeun tangkalawi ampel mabok dihandapeun tangkalawi ater mabok Masya Allah karim mabok lain lalagaan kuari mah minuman geus puguh minuman anu jelas segala bir segala podcast segala mention segala jani geus puguh tah anu kos karel itu ieu minuman nu dileteran teh nu diplastikan anu dijual ku urang Jawa haju diteundeung di warung-warung dibeli ku bararudak eta nu dileteran teh ngaranna naon ngaranna tuh siapa pan nyaho bae Pak jasok jualan burung tuh aya awewe ceuri ka imah Waalaikumsalam neng di mana abdi teh anu kunaon ceuri kumaha cenah kiai kunaon pulang ka warung aju salaki kuari jualan minuman naon tuh bir lain cenah kuari mah nu dileteran teh aja diplastikan eta teh mabok eta teh minuman keras di urang Jawa meulina kukula salaki geus dinasehatan bage tetep ye lakuna ieu teh kula mah cenah hayang nya salaki sadar jasa ieu sadar geus kabeli motor rencang cenah kiai masuk kitu bae maksudna geus kabeli motor tinggal alhamdulillah bae ditembungeun da pamajikan sama kajieun kula malah cenah dibere saya ge daripada dibere dahar tina hasil kos kitu beuh ieu mah mutiara ya Allah hebat jasa ieu mah ieu carang tah boga pamajikan kos kitu tah biasana malah penting mah atuh duit bae geus ka kitu ge teu maling cek yeuna geus alhamdulillah masih jualan keneh salaki bageur tah kos kitu batur mah maling eta bagus dibaguskeun keneh bae iman teu embung kula mah cenah dahar duit kos kitu mah tilok ngadahar geus sabaraha urang tah pamajikan anu datang ka kula menta disadarkeun salakina nyaho berarti kula sia di mana dagangna di anu sia di anu geus sabaraha urang tah pamajikan emang aing teh atuh nyaho jasa aduh aja anu wau deh salaki ya Allah ya Rabbi deuk kumaha coba eta marhaba Masya Allah di Cilongok aya teh aya di Cilongok gitu aja dikumahakeun teh dikumahakeun mudah-mudahan maneh anak ka sorga bae tapi amin-aminan ge moal itu sama jadi urusan neraka sana jadi aminan gitu moal bae sia mau babari amin ieu wal isma ieu maksiat waduh lain lalagaan Gusti Allah doa mantak eueuh deui iwalti menta urang ka anu boga kekuatan wilayah polisi ya Polsek Pasar Kemis kan kabeneran atuh Kapolsekna kurang menyatu jeung masyarakat beda jeung nu kamari-kamari ya hese laporanana atuh geus bae sakitu tapi alhamdulillah si penangananna mah geus bae yang penting ditangani bae geus sabaraha persenna mah wallahu a'lam asa laporan anak teu wau wal bagya nah lacut alan nas bi ghairil haq perzoliman Masya Allah penganiayaan politik penganiayaan ekonomi penganiayaan budaya perzoliman waduh anu dihadang urusan karir dihadang urusan usaha dihadang urusan dan lain-lain sebagainya berbagai penganiayaan ieu tah siga hade nu haram hiji persinahan dua berbagai permaksiatan mabok
maling dan lain sebagainya. Itu kene persoliman penganiayaan geus puguh penganiayaan di perpolitikan jelas nyata penganiayaan. Tidak usah loba penganiayaan dan lain-lain sebagainya. Ialah bagyu kita nu haram mah wa antusyriku billah jeung haram nyekutukeun aranjeun kabeh ka Allah. Maka pangeran lem yunasil bihi sultana nu Allah tenurunkeun hujah punyana disekutu-sekutukeun. Percaya lain ka Allah nu ngaayakeun Allah nu ngawujudkeun Allah anu ngurus Allah nu maotkeun Allah, tapi iman lain ka Allah endahan ka patung musyrik bloon eta nu haram. Ngawujudkeun Allah nu ngahirupkeun Allah anu ngagurak-gerakeun Allah ke isuk pageto anu ngamaotkeun Allah ai percaya ka patung ka batu ka makhluk. Ieu kan ieu mah poharaja saku bloon-bloon otak di mana. Urang mah ku ari alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya siapa pangeran? Allah. Siapa pangeran? Allah. Di mana Allah? Di mana? Di mana Allah? Aing mah mun nyarita di mana, pokoknya teu nyaongan pangeran aing mah Allah, bae. Di mana tuh? Ulang ngomong jeung aing. Deres sakos kitu tah. Berarti deres tah. Aing teh ngajawab pokoknya pangeran aing mah Allah, bae, guys. Datang ka imam manyana ge ngaulang di mana nya? Di mana ya aing bingung cak dia. Tapi pangeran mah tetep Allah kan aing mun ditanya di mana aing teh nyaho. Eta nanya ka kolot bahkan sakitu tah. Tapi lamun nanya ka budak mah cek. Pangeran di mana? Di duka. Di mana pangeran? Siap. Boga pangeran tante. Oh enggak. Di mana pangeran? Di kakek tungguan lah. Di kaon, tapi jak emak. Kepeja jangan lupa, mak, emang pangeran leungit, emang kurang gitu, itu ditanyakan pangeran di mana, cina, tuh boleh tanya, emang leungit naon, siapa aku masih selalu nanya lah, tuh, nanya kabudak, mapan pajar leungit pangeran, nanya si salah, di mana siapa pangeran, ayo, sakumaha nanyakan mau mobilan di mana, leungit berarti pangeran, bebeja ke mana, emang pangeran leungit, mana jatuhnya, bingung, di mana sebenarnya. Tengah raji bakos gitu pan. Dimana kudu ngaji wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar tangina. Tuh kadituna kabagi aya sifat nafsiyah aya sifat kitu salabiyah aya sifat mani aya sifat manawiyah. Kadenge ke kudu ngaji bener mah nyi salabiyah aya di lembur eta. Sia bakos kitu bae bantah. Tuh kan orangnya sabaraha anu sifat gitu ma'ani sabaraha manawiyah sabaraha salabiyah ta eta kan urang ngaji tauhid geus kaditunang ke lamun duk diperdalam urang make ngaji makulat tuh innal makulati ladaihim tusarru fil asyi wa hiya aradun najawharu makulat eta maujudat mungkinat eta teh ngan 10 nu 10 kabagi 2 hiji johar kadua arod ai johar teh makoma binafsi ai arod makoma bigeri tuh geus ai arod mah makoma bigeri ngaranna sifat moal bisa berdiri sendiri kudu ngancik bae ka nu sejenna ima johar ngaranna wa ima zat dan lain sebagainya ieulah anu makoma binafsihi kajen kukumaha ge moal kaluar tate maujudat mungkinat mah tina 10 tadi urang neuleuh kopeah eta kopeah ngaranna johar hideungna ngaranna arod moal bisa hideung sorangan bae teu nempel di sesuatu zat moal bisa budak aing neuleuh hideung di mana tuh ngegluntung sorangan bae hideung moal bisa tetep bae kudu nempel di mana di tembok nempel di mana di kopeah nempel hideung di mana tuh aya di mana di negro aya eta sifat. Nah, diatur ku ilmu makulat jangan mantepkeun ilmu tauhid mah.
PKB ngaranna maujudat mungkinat salian ti eta nu maujud anu wujud wajibul wujud ayatna Allah di luar maujudat mungkinat urang nganyahokeun maujudat mungkinat makulat ngaranna eta makhluk kabeh dadamelan Gusti Allah geus aya Gusti Allah nu ngadamel maujudat mungkinat urang-urang nyaritakeun kumaha Gusti Allah mah aya ayana di mana aya dadamelanana naon dadamelanana hulusia aya hulusia aya pangeran geus bae masa kitu bae pan si maka hulu aing dalil sia jadi dalil hebat sia jadi dalil teh hulusia beres geus kos kitu ge nah urang lamun diguclak eta kakarak nami mitian engke ka ditu nu leuwih mantep tauhidna mantep gerage ka Gusti Allah mentek atuh aing ngaji wawayagon mah mingguan doang ngaju bari ngadahar uduk bae kitu bari hee sadeuk mah manggih Allah ketir bini ditanya hei pangeran aya di mananya aing teu nyaho leungit berencana budak tadi mun belon eta kos itu tuh ulah datang ka cara budak bebeja ka indungna mah pangeran leungit emang besi kitu doang ngaji urang nu bener aduh cenah kiai geus kolot beuki mantep aba jadi kolot kalapa ulah diantep bodoh ka pangeran ulah diantep kolot bodoh politik ona bodoh dunia ona aya batur engkeut ekan ngan nah geus saya ngaji politik geus teh modal ngawur sia ka ditu lain kitu Pak Haji ieu mah pan demi negara teh aya henteu ieu mah aya duit berapa duit aya 5 juta mah dia kan aja gue aja nggak dukung mal gitu amat duit nama dicotok we cokot paling bikin kotok mana ulah lo ngomong ulah guys bagus terus kan itu sih urusan politik urusan ekonomi los kan baru dakene kan ngarora aing mandek nganyaokeun Allah bae di mana coba ya Allah ye jeung kumaha coba ta eta karak Ki Haji pisorgaeun ieu mah Ki Haji masih kana kampanye tabrakan gitu Ki Haji itu pantas Ki Haji masih hidup-hidupan gede baik Masya Allah kan itu ya nah ini urusan ketuhanan wa antusyriku billah haram anjing dikutukeun ngaisrokeun ka Gusti Allah malam yunazil bihi sultan tepuguh tekaruh Allah henteu mere teu nurunkeun teu ngajadikeun hujah tapi anjeun ngamusyrikeun ka Gusti Allah. Nah ieu nu haram mah. Entek kajahokeun geura Gusti Allah teh. Urang teh ku ngaji kieu pan geunah. Ngaji kieu nyayan makin hari makin ngeunaheun makin hari makin ngeunaheun. Makin hari makin ngaji teh teu karasa saminggu. Cik Imam Ghazali teh mah percis ongkos nungtun eneng kuru di sisian sapoe 2 poe teu kanyahoan 2 bulan jadi lintuh urang geus sarua ngaji saminggu weuy horenganan bangsa satahun tukang uduk lintuh nyaho urang di hate urang jadi nyaho jadi lintuh pengertian urang mantep ibadah ka Gusti Allah tak eta teu karasa dibere taufik ku Gusti Allah mer kadituna makan eta mah nang Gusti Allah urang mah sakadar hadir nu mere pahamna makan Gusti Allah nu mere ngamantepkeun ka Gusti Allah tuh masyaallah wa antakulu walallahi ma la ta'lamun jeung nu diharamkeun ku Gusti Allah teh aya lian yakni antakulu marane aranjeun kabeh ngomong Allah ka Allah kana hukum-hukum mala ta'lamun nu teu nyararaho yakni ngaharamkeun perkara nu ku Gusti teh diharamkeun pakaian nu ku Gusti teh diharamkeun diharam-haram dahare nu ku Gusti teh diharamkeun diharam-haram kanyao endahan nyanyahoanan tah ieu nu teu meunang ge nyanyahoanan antakulu alallahi ma la ta'lamun ngomong ka Gusti Allah kana omongan nu manehna teu nyaho puguh teu haram diharamkeun puguh meunang diteu meunangkeun ieu nu bahaya ge eta nu haram ulah sok sambarangan ditunggu instruksi ti Gusti Allah mana nasna tunggu coba ti Kangjeng Nabi mana nasa hadisna tah urang mah teu bisa tunggu ijma ulama coba keputusan ulama kumaha
secara ijma jeung kias coba kumaha tinggal nunggu kos kitu bae keputusan hukum teh ulah sok nyanyahoanan ieu lamun nyanyahoanan haram hukumna kos musyrikin nyanyahoanan mah tuh cilaka kos aya jelema kawin barang kawin mitohana ngaranna Bapak Amin ngaranna ge minantu anyar sieun kami toha piluh ku adab besi salah ke diusir deui ngaranna ge minantu anyar ai prak manehanna la magrib diajak berjamaah ku mitohana ceng urang berjamaah yuk nu jadi imam Pak Amin biasa bae nyana tegep Allahu Akbar makmuman biasa balebah waladhdallin nyana mikir aing lamun nyebut amin pan ieu teu adab ka mitoha kumaha mun aing diusir bahaya ya caknya na wala timbullah nyanyahoanan lantaran beusi teu ada pas Pak Amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin kumaha cak minantu Bapak mitoha eta garana nyanyahoanan goblok aduh cek mitohana rokaat kedua kita mal ya budak karena rokaat awal ya nyana geus bingung kan ya wah ya minantu jadi kos kieu cek keneh aduh tapi diteruskan bae coba rokaat kedua kumaha ya bener bae ghairil maghdubi alaihim waladdallin Bapak mitoha kieu deui bae beres ya minantu geus beres cerita aja di imam teh cek tadi salat bang salat dolin teh lain amin kan besi teh adab ka bapak pan abdi lamun wa maghdubi alaihim waladdallin amin isina sana nyebut amin ka bapak geus abdi mah bapak mitoha bae cek mitoha na pinter sih ya sarwana beraja teh mah mitoha jeung minantu goblok kabeh aing geus diadaban ku sia bagus atuh cek dia nuhun minantu tolol ditohana goblok deui dasar teu garaji da ieu ya Allah ya Rabbi aduh horenganan antaqulu alallahi ma la ta'lam teu meunang diganti ku Bapak mitoha amin bae mah ampun tante minantu tolol nah iya antaqulu alallahi ma la ta'lamu ngomong ka Allah karena omongan nu nyana teh jahok ngaharamkeun perkara nu teu haram ngahalalkeun perkara nu teu halal teu urang samarangan tunggu keputusan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu nu haram Muhammad bejakeun hiji zina nomor kedua berbagai permaksiatan yang mabok yang maling dan lain sebagainya tilu haram penganiayaan bigoil hak malaya penganiayaan make hak pasti bigoil hak opat wa antusiku billah ngamusikeun ka Gusti Allah nomor kalima antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun ngomong hukum sadaek-daeknya tanpa menang keputusan ti Gusti Allah awas Muhammad bejakeun lamun eta kos kitu bae walikulli ummatin ajal tetap ka tiap-tiap umat aya masana baheula urang di masa nenek moyang urang teh diserang ku Belanda dijajah ku Belanda dijajah loba kesulitan di zaman Belanda teh urang anu tani hasil dirauk dibawa ke Belanda anak urang anu kurang diurus Belanda dibawa kunyana ke Belanda geus teh daya teu upaya gitulah zaman penjajahan sabaraha ribu manusia anu dibunuh di zaman Belanda teh kaeta teh hese jang menyak hukum teh di dinya teh hukum Islam teh kaya aya teh ustad jeung kiai bae susulundupan ngamalkeun Al-Qur'anul Karim teh tapi ku piluh ku keyakinan dalekeun dihareup
walikulli ummatin ajal, umat ngabogaan masa-masana. Belanda sirna digiring kunaon ya ku bambu runcing, nyana boga bom, nyana boga mortil, nyana boga berbagai peralatan mutahin saat eta cukup. Urang make pedang, make peso, make golok, tarang hau doang, make bambu runcing, cet eleh Belanda. Walikulli ummatin ajal, Allah ndek ngaberesan ka umat aya ajal, aya masana selesai. Belanda tuh Jepang arigato, naon arigato sakedeung Jepang. Cina, oh gedoran Cina, mentek baralik Cina, surat tanahna dibawa ka Taipei kunyana ka ditu, dibawa ke Hong Kong. Setelah orang merdeka dipimpinlah ku Bung Karno, dilanjutkan ku Pak Harto, jadilah ku hari negara orang teh demokrasi, timbul aya reformasi, loba keleluasaan anu tadina dilarang jadi hente, tadina diperkuat jadi hente, timbullah surat-surat tanah di Cina. Nyana ngebongkar pertanahan tuh dulu di Gembor, datang ke Pasar Kemis, ini adalah milik bapak moyang saya. Oh lihat di sini nih di Ketaus, di sana sampai ke sana, ini adalah milik bapak moyang saya. Di itu pengodokan ka ditu ikan ucina kabe. Nah minimalnya nah yang bagi dua lurahna didatangan kumanehanan. Padahal makan geus aya aturan negara. Nah, kebenaran kuari Cina-Cina ieu keur di atas angin. Kemenangan Jokowi, kemenangan China. Kemenangan Jokowi, kemenangan Amerika. Kemenangan Jokowi, kemenangan Ahok. Kemenangan Ahok, kemenangan si Cenglu. Kemenangan Cenglu, kemenangan si Liang-Liang Malingseng. Iyalah. Tetapi kan eta mah slogan-slogan tetap kurang diatur, sebab politik teh kapan aya insinyurna, politik teh kapan aya sutradarana. Di balik kepresidenan Jokowi aya sutradara, urang teu nyaho. Aya sutradara politik emang kumaha gitu. Film bae maka sutradara tuh komo politik. Woi. Kiai ge aya sutradarana kuari mah kiai. Kiai Golkar mah. Atuh komo ieu politik. Kiai nyaho teh sutradara nyaho, saha mah bejakeun. Sutradara politik nu mantak lamun eueuh sutradara na cilaka Indonesia, ngan untung aya sutradara. Nu mantak wow neuk nyeun menteri ge teu sambarangan sebab aya sutradara. Henteu begitu nyana gek, walaupun nyana jadi patung tapi tetep baik aya sutradara. Sebab lawan jangan terlalu campur tangan Amerika. Wow, duantak rada aya angin deui teh urang aigos kitu mah teh. Ngan ulah kasogok bae sutradarana deui. Jadi Indonesia mah karari itu bae puguh. Nyeun pansus disogok. Nyeun 88, heuh pansus teh eta teh ngaranna. Sogok ge bae, KPK kesogok keneh bae. Mana atuh ieu jang berlindung asa jasa. Gitu di Indonesia teh geus karari itu bae ngan jelas mah seperti eta lah. Nah, ieu likulli umatin ajal, Al-Qur'an ieu jelas geus sabaraha kali ganti di urang teh di zaman baheula. Indonesia maja panderi lantaran urang mah kapan tadina ge eueuh tenggelam, muncul jadilah sebuah negara Atlantik. Nah ti dinya lah timbullah kerajaan. Wow, dasar kerajaan atuh macem-macem di urang mah segala empos indok dan lain sebagainya. Turun kitu Raden Patah, Sunan Rahmat dibombardir. Jayalah Islam, likulli ummatin ajal, masa nu itu selesai. Gantilah ku masa kejayaan Islam dipimpin ku Raden Patah, Wali Sanga bergerak, likulli ummatin ajal, selesai masa eta. Ganti ku ke Belanda, wali, oh Belanda 300 tahun di urang teh. Belanda selesai, likulli ummatin ajal. Ganti masa kejayaan Indonesia dipimpin ku Bung Karno, lanjutkan ku Bung Harto, lanjutkan deui ku Bung Gus Dur, lanjutkan ku Bung Mega. Mbah tuh Mega mah. Lanjutkan sakedeung ku BJ Habibie. Wey,
Indonesia hampir sirna berangkat jada ke Jerban deui. Tidak layak saya jadi presiden, cak B.J. Habibie. Kenapa? Terlalu besar kursi dibandingkan dengan badan saya. Akhirnya balik hari itu. Dilanjutkan terus ka dieu ku SBY, dilanjutkan deui ku Ari ku Jokowi. Aya masa-masana likulli ummatin ajal. Iya tuh emang urang mah masana kos kieu, wallahu alam matas Jokowi kumaha. Walikulli ummatin ajal. Baheula memeh Kangjeng Nabi masana masa jahiliyah jol Kangjeng Nabi dibombardir ku Kangjeng Nabi dunia geger kabeh. Likulli ummatin ajal selesai masa jahiliyah diganti ku masa Kangjeng Nabi. Masa Kangjeng Nabi teh khairul qurun qurni. Yalihi sahabat tabiin atba tabiin. Tidinya lah rapor mulai timbul deui Yahudi likulli ummatin ajal. Tidinya Islam bangkit kembali likulli ummatin ajal dunia eta teh. Kuari Kristen terus jeung Yahudi likulli ummatin ajal. Wallahu a'lam. Nu mantak ajal eta teh orang-orang tertentu geus dibere nyaho ku Gusti Allah. Ku Gusti Allah seperti Kangjeng Rasul, sayati bakal datang. Urang mun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi anu boga yabat anu sayati zamanun. Tinggal macaan bae bakal terjadi anu. Begitu dibaca boro-boro nanon is bae geus ayat sayati zamanun bakal ayat 7 bendera la ilaha illallah bendera lah hideung sarua kabeh tapi jahat nu genep nu hiji nu bener bakal diceritakeun ku Kangjeng Nabi nu hiji nu bakal mawa kekhalifahan anu bakal dijunjung menunggu kedatangan Mahdi ngamere eta bakal aya bendera-bendera anu sarupa anu jahat siapapun bakal dibunuh. Teu nyaho eta Yahudi, teu nyaho eta Kristen, teu nyaho eta Islam, buluh bae. Hampir mirip ISIS. Ya Allah, ya Rabbi, tuh kan. ISIS teh naon tuh? Naon eta ISIS? ISIS teh istri santri. Mal dibejakeun geus ka ditu kan. Nah, likulli ummatin ajal. Kuari urang, tak datang ka ajal kuari wallahu a'lam sabada urang. Nu dijelaskeun di dieu maksudna naon sing hade Muhammad nu ku aing diharamkeun perzinahan ma zahara minha wa ma batan nu ku aing diharamkeun berbagai permaksiatan nu ku aing diharamkeun berbagai kezaliman nu ku aing diharamkeun kamusikan nu ku aing diharamkeun ieun hukum semena-mena lamun eta dilaksanakeun tunggu tanggal mainna awas likulli ummatin ajal aya masana masa hancur satungtung nu bangkit di umat maneh sauntung-tung anu bergerak di umat cilaka umat bakal nyampe ka ajal masa-masa anu cilaka urang kuari masa demokrasi masa nu teu jelas kuari masa nu hese jang berlindung deka mana urang berlindung urang ka kepolisian geus gideg ti heula berlindung urang ka ABRI geus gideg ti heula berlindung urang ka DPR geus nyaho kos kada ditu watek-watek DPR teh berlindung teh ka mana ye sulit perlindungan ajal masana kos kieu wallahu alam bakal sabaraha taun ti masa Bung Karno bae ge peralihan masa Bung Karno ka Pak Harto geus lain deui masa nu baheula mah asa ku damai lantaran dipimpin ku Bung Karno gubernurna kiai bupatihna kiai RT jeung lurah-lurah teh dikumpulkeun ku bupati teh di pendopo supaya ngararaji di samping di pendopo kunjungan bupati ka unggal-unggal desa ngaji di zaman Bung Karno sakedeung cuman 5 tahun ganti ka belah dieuna bahan zaman Pak Harto nyieun lah repelita 25 tahun tidinya lah Indonesia berkembang sugan buahan ternyata murah kembang kebuahan-buahan aset-aset Indonesia teh nu dianggap jang masyarakat buahna ternyata dibawaan ka negeri batur ajal ita kos kitu di masa urang deuk kumaha ge meunang Gusti Allah hakikatna mah ngan nu jadi sabab nama urang berbicara kudrat ti Gusti Allah berbicara hikmah urang sebab berarti kuari urang tah masa urang kuari silahkan bergerak apa henteu
maksudnya untuk memperbaiki bangsa, bidang agama, bidang politik, bidang ekonomi, silakan. Kumaha urang aya ajal-ajalna likulli ummatin ajal. Lamun maneh terus-terusan ngalaksanakeun nu tadi, perzinahan dilaksanakeun, permaksiatan dilaksanakeun, nu diharamkeun teh dilaksanakeun, ajal maneh cilaka ujianna siksa ku aing. Mangkani lamun geus datang ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana datang ajal umat baik berjamaah sekaligus ajalna ajal siksa, mual maju mual mundur sama sekali. Di mana-mana datang ajal masa kejayaan, mual maju mual mundur sama sekali. Di mana datang ajal yakni eureunnan hirup baik secara musyawarah, baik secara berjamaah maupun perorangan. Di mana datang ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kajen kukumaha geus aya kudrat tadi ditupi Presiden Jokowi. Geus memang likulli umatin ajal urang aya di masa kepresidenan manehanana. Di embung-embung ge boga gubernur kafir di Jakarta teh lantaran Jakarta teh orang Betawi mayoritas Islam. Nu daratang ka Jakarta mah eta mah ti Jawa Tengah Jawa Timur ti seberang eta mah nya nama ngembara aslina Betawi mah Jakarta mah eta mah Islam. Embungeun dipimpin ku Ahok sebagai kafir. Oh turun EPI teh terus-terusan demo tiap Jumat hayang ulah dilantik Jokowi teh. Wallahu alam likulli umatin ajal. Lamun memang ajal eta masa Ahok kajen teh kumaha ge Ahok bae. Lamun memang masa eta teh kudu moal dilantik, ajalna kudu pindah berarti. Urang teh nyaho urusan gaib likulli umatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Andai kata kudu ulah dilantik, moal mundur moal maju teh kudu dilantik. Andai kata dilantik we urusan kos kitu urusan kudrat Gusti Allah. Urang mah kuari membenahi diri sing hade nu tadi diharamkeun ulah dilaksanakeun. Mulai orang kuari secara pribadi nu geus pernah zina tinggal tobat ka Gusti Allah, taubatan nasuhun can perkuat. Kitu keneh nukung si mabok ieu taubatan ka Gusti Allah, taubatan nasuhun can perkuat ulah. Nauzubillah min dzalik. Kitu keneh nu pernah ngalakukeun berbagai kezaliman kejahatan baik di politik, ekonomi jeung budaya, tobat ka Gusti Allah moal kebal deui ajal maneh datang. Di mana geus datang ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Cabut roh pisah di awak urang, dicencerikan kabeh ku dedeh ku nyaah. Dibawa jasad urang kaleuweung dikubur dihijikeun jeung nu sejen. Roh urang menghadap ka Gusti Allah. Ieu nu kudu dipikir teh ku urang. Kamari ieu teh pernah zina kade. Kamari ieu pernah mabok kade. Kamari ieu pernah maling, pernah ngazalim, pernah berbagai kejahatan-kejahatan. Iya awak urang nama di ditu di kuburan. Iya roh urang anu bakal menghadap ka Maha Khali. Daek teu daek menghadap bae, sadar teu sadar menghadap bae. Nu mantak maningan disadarkeun ku ari urang dibanding engke geus paeh kaduhung. Maning ku ari komo nu geus kolot mah ieu moal ka mana deui? Teu pernah teu neuleukeun Gusti Allah selalu neuleukeun. Aya teu neuleukeun teu pernah. Teu pernah teu nyahoeun Gusti Allah. Aya teu nyahoeun teu pernah. Teu pernah teu nyahoeun Gusti Allah. Teu pernah teu ngadegekeun selalu ngadegekeun. Aya teu ngadegekeun teu pernah selalu dideleukeun, dikajahokeun jeung didengekeun. Mantak lamun urang mer ka dinya izin amat ka Gusti Allah. Tinggal ditapakuran ku urang. Pohara amat ka maha segalagaan Gusti Allah teh Gusti. Izin amat abdi teh ka kaler ka kidul teh horeng dideleukeun ku Gusti. Kawetan ka kulon ka mamana ge horeng dikajahokeun ku Gusti. Abdi ucapan boronu diomongkeun horenganan ieu kulit ieu daging ieu segala rupa ge horeng kadenge ku Gusti. Izin amat mulai urang izin timbul tidak izin memperbaiki diri hampura Gusti geus baha uninga. Urang izin ka Gusti geus jahoeun. Urang rempan ka Gusti geus jahoeun. Mulai memperbaiki geus jahoeun. Langkah-langkah urang teh Gusti geus jahoeun. Nah nu mantak lamun urang terus
nafakuran soal eta beki ngerenyet tuh mulai bari diuk kieu bari hitung-hitung umur teh geus 60 leuwih babaturan mah geus dikalalubur tinggal aing berarti untung keneh aing mah maksudna untung hirup masih keneh bisa nyebut pangeran Allah masih keneh bisa salat keuntungan aing eta bae masih keneh bisa marhaba sholawat ngaji babaturan aing mah dulur aing jeung tatangga aing geus dikalalubur geus teu bisa zikir teu bisa maca Quran maca sholawat aing masih keneh dibere ku Gusti Allah alhamdulillah dek digunakeun ku aing sakedeung deui meureun aing hirup aing jabuktina babaturan aing geus arareueuh aing dek difokuskeun ka Gusti Allah lolobana umur tengan saukur 63, 64, 65 galib umat Kangjeng Nabi sakumaha umur Kangjeng Nabi leuwih tidinya eta mangan sakadar tambahan wungkul bonus tapi kan sagedengeun aing geus pararaeh moal ka mana deui aing ge pasti pae bae lah aing geus kajian kumaha ge neuk dijaga mata ku aing deuk ditobatan Gusti hampura mata puluhan tahun ku abdi dipake dedeleuan teu bersyukur ka Gusti ceuli hampura Gusti puluhan tahun dipake dedengean ku Gusti dibere dedengean teu dipake ngadengekeun nu bagus-bagus Gusti hampura Gusti irung aambean sabaraha puluh tahun abdi ngambe jeung menghirup udara oksigen jadi kahirupan abdi tapi abdi teh poho bahwa ieu irung teh nu Gusti tapi ku abdi digunakeun sangeunah-ngeunah we hampura Gusti kitu keneh sungut leungeun kabeh hampura Gusti urang hahampuraan kitu makin hari makin bagus makin hari makin bagus makin hari makin bagus ke kaditu mah engke urang ti magrib ka isya geus teu balik pamajikanana nanyakeun ai bapak sia balik eueuh ja debat jeuleuh di ditu di masjid aya eueuh ideu ku anakna aya mah keur naon maca Quran tah zikir jangan ringkuk mah tuh abah sia mah kitu bae Pak tuh kan tapi deres kan ngaringkukna di masjid sebab naon nungguan isya pan dur isya udang pan bagus teletrek balik ke jam 9 ka ieu mah. Waalaikumsalam. Waalaikum. Cek ninin anjeun kakara kuari bae sabalikum. Biasa aja tilok ya kira teh. Aing deuk bener Gusti di kitu-kitu. Aing pan ngaji ya yang bener ye. Atuh lain ti keur ngora aja tok asalamualaikum. Gegedor we atuh eta geus imah ku aing lain deui. Ya bener kaji. Atuh asalamualaikum atuh waalaikumsalam atuh. Aja ngangsongkeun leungeun. Enggak asa di istana aja kira ya. Cium tangan segala rupa. Aduh, urang mun ti ngongora mah kieu indah jasanya hirup. Kakara kuari we, jo urang mana remote. Aduh, kakara gedeg bener tanyakeun remote terus beres jasa. Mulai itu di bagusan-bagusan terus di subuh terbalik lah jatani ente ngawarung ente jai nama ala kadar duit jang dahar dijamin ku anak jajak anak geus abah manggeus teu kudu usaha sakadar dahar jeung pake medah ku abdi geus dijamin lah aing geus percaya ka Allah boga anak geus alhamdulillah ti subuh geus teu balik manteu salat duha ya Allah ya Rabbi Masya Allah, incuna ge isinin kuari. Abah kolot di mana Abah kolot? Di masjid jangan nama. Oh, Masya Allah, cak incuna puara amat. Jadi kiai ka kolot nakeunnya bapak kolot. Sieup lain deui geus tuh. Ti magrib ka isya, tas isya karak balik, ti subuh ka duha karak balik. Eta kolot nu kos kitu geus lain lalagaan. Geus tah mah paeh molongpong pintu sorga. Melongpong geus teu kahalangan ku nanaon. Masya Allah, karim. Lempangna ge cepet plak. Woi, ka mana bakolot? Sorga dadah. Coba nu kabet ka dieu kabet ka ditu kabet. Harare setan. Mentak ge makin hari makin membaik. Nah ieu likulli ummatin wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun moal maju sajengkal moal mundur sasikut
pas sadetik ge moal. Pertama soal ajal-ajal setiap umat. Kedua ajal-ajal tentang kematian urang. Geus kuari masa urang kuari di masa kos kieu. Wallahu alam. Tahun hareup. Wallahu alam 5 tahun ka hareup. Urang lamun heuleuh ka tukang potret ka tukang ti zaman mimiti Belanda. Urang mah nyahona teh dongeng Belanda meme Belanda maka ditupan masa-masa kerajaan. Lain lalagaan pan ieu teh geus sabaraha ribu tahun negara Indonesia teh. Urang mun heuleuh potret ka tukang, urang wallahu alam kumaha baheula. Urang mah dongeng teh tinda zaman Belanda bae ka belah dieu ti Belanda 350 tahun. Terus ke masa Jepang, terus masa Cina, terus ke masa kemerdekaan. Di masa kemerdekaan ka dieu tek kagambar potret nu ka hareup mah wallahu alam. Nah iyalah walikulli ummatin ajal. Sing hade lantaran Allah ngancam ieu nu haram maneh ngalaksanakeun nu ku aing diharamkeun awas masa siksa nu ku aing bakal didatangkeun sing hade cek Gusti Allah disampaikeun unggal pengajian kiai nyampaikeun bahkan depag-depag ge mui ge nyampaikeun sakumaha tadi be khutbahinallah ya'muru bil adli teh terus be nya bil adli pugunya na ge teu adil. Nah iya kuari di Indonesia ya kos kieu kuari terus disampaikan tetapi terus bae makin merajalela permaksiatan perzaliman kajian geus kumaha ge tah mah hakikat mah gerak Allah nu penting urang bae perbaiki diri urang rapihan diri urang sebab engke anu ka kuburan nu milu amal urang lain amal batur. Geus urangku bisa ngaji kemudian bisa tafakur bisa memperbaiki diri jang diri urang ge geus alhamdulillahirabbil alamin ya bani adam wallahu a'lam.